Amumu sehat, Amumu. Gembira lah kitanya. Bangsa bangsa.
kadurna ku sia cager teu. Enggak. Kadang ke cager sia teh. Hah, da bating ripu bating burut teu cager-cager. Alhamdulillah. Aduh Cepia, itu ulang tahun Cepia. Atuh nyaburas dicolokan kitu mah. Kayak muda. Wah, ada celap deui. Berbinga. Hah? Berbinga kok bicara. Nah, iya gua anak pasti sesakan kana. Lain gitu Cepia mah kabitaeun. Ya, teteh ya ngada. Cepia mah puasana teh paling alus. Kumaha? Can pernah Cepia puasana teh bukana di luar negeri. Can pernah. Puasana Pak Cepia mah puasana teh bukana maghrib, saurna asar. Ya, kami mah kamari ke kaberangan sahur 10:30. Kamari kaberangan bongana. Buburit dia buburit. Buka teh Paribingka. apa buka teh sok di dinya teh di dokter klinik teh geuning. Sok aya geuning buka jam 4 sore. Eta dokter klinik aya tulisan buka jam 4 sore. Apa buka praktek sih teh? Buka praktek. Oh, suka teh buka puasa. Pokona nama wudu dari di wudun. Suka teh puasa. Aja. Hari nanti ieu teh nihiang. Ya Allah, Tilu nihiang. tahun langkung sadinten. 3 tahun langkung sadinten. Aduh, alhamdulillah muni bagja. Salembur pakuan akang bagja sadayana ngiring bunga. Mohon, abdi masa umur-umur can pernah diulang tahunkeun. Kamari oge hayang pas ulang tahun teh ka emak mah hayang niup lilin atuh bos batur. Terus Jam 12 teh ketokan kantor emak dibuka tanda naonan dipanggilkeun lilin, kita hayang niup lilin. Ari cek emak teh, ieu ulah ditiup lilin bakeun bae kumaha dijagaan sia ngider rek adi teh. siapa ngomong Ayeuna yayu urang juara ngidung heula. Ngidung. Satos kidung talkin. Talkin mah jangan hirup. Siapa nya itu? Talkin. Talkin. Sawer panganten. Sawer panganten. Cere kawin mah. Pokoknya kawin ih. Alhamdulillah kamari we geus anu ngalamar. Saha? Teuing da teu betara make calana jelemana teh. Sok mama. Geus teu dicarana geus ripuh. Heeh, sok. Urang kupingkeun kidung heula terus sawer panganten. Pangantenna geus capeun. Kita tadi mulak ka teh biji. Nah dicas di isu kene dicasna oge kencang we batuna.